Pondok Midas. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para wargi sadayanan kusim kuring dipihormat, alhamdulillah, ungkapan hamdalah diucapkan urang sadaya cocok jeung loyog dina wangkil ayeuna diucapkeun. Margi Allah parantos ngawidian deui urang sadaya kanggo nyiar tarekah keur ngahontal kamuliaan anu urang sadaya dicita-citakeun ieu teh aya dina hasil kataatan, utamina kataatan thalabul ilmi. Anu kuwasilah ieu thalabul ilmi teh urang sadayana mibanda kanyaho, mibanda ilmu. Allah tos ngadawuh rehna Allah bakal ngangkat darajat, ngangkat kamuliaan jalma-jalma nu iman jeung jalma-jalma nu dipasihan ilmu. Hakikatna urang sadaya hadir di majelis ilmu teh kanggo ngaikhtiaran kamuliaan anu parantos ku Allah dijanjikeun. Rahmat sinareng salam mugia salamina dihaturkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargi anjeunna, ka para sahabatna, oge ka sadaya tabi'in atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan urang sadayana oge kaasup jalmi-jalmi anu kabagianan rahmat sinareng kasalamatan. Oge mudah-mudahan ke di akhirat kabagianan syafaat di anjeunna, amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat, anu salajengna masih bab pembatal wudu. Hadis ti Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi fa idza namatil ainani istatlaqal wika'u. Rawahu Ahmadu wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawaddo. Mangga dilenyepan urang sakantenan tarjamahkeun.
Wa an Muawiyah sareng hadis katampi ti Muawiyah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Muawiyah parantos nyarios, qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ainu ari soca wika usahi eta talina dubur. Wika usahi eta talina dubur. Fa idza namat maka di mana kulem al-ainani dua soca. Faiza namat maka di mana kulem al-ainani dua soca istaklako maka jadi lepas. Istaklako jadi lepas al-wika'u talina kata Nabi udarnya jadi udar al-wika'u talina. Rawahu tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Tabarani sareng Imam Tabarani wa zada sareng Imam At-Tabarani parantos nambihan wa man nama jeung saha jalma anu manehna kulem fal yatawaddo maka manehna kudu wudu. Waman jeung sahoe jalma nama nu manehna kulem fal yatawaddo maka manehna kudu wudu. Wa hadhihi ziyadatu jeung ari ieu tambahan fi hadzal hadisi dina ieu hadis inda Abi Dawud numutkeun Imam Abi Dawud. Min hadis ti Aliin sumberna hadis ti Ali. Min hadis ti Aliin sumberna hadis ti Ali duna qaulihi tanpa aya kasauran Nabi duna qaulihi tanpa aya kasauran Nabi istatlaqal wika'u. Maksudna dina hadis riwayat Imam Abu Dawud mah teu aya kalimat istatlaqa al-wika'u. Benten sinareng hadis anu di luhur anu ti saha ti Ahmad sinareng ti Tabrani. Wa fi kilal isnadaini sareng dina masing-masing dua isnad hadis dhafun aya kalemahan. Wa fi kilal isnadaini sareng dina masing-masing dua sanad dua isnad dhafun aya kalemahan. Wali Abi Dawud aidan sareng numutkeun Imam Abu Dawud oge. Wali Abi Dawud aidan sareng numutkeun Imam Abu Dawud oge an Ibnu Abbasin ti Ibnu Abbas marfu'an hadis kalayan hadis anu marfu. Innamal wudu'u ngan wungkul ari wudu teh alaman keur jalma nama nu manehna kulem muttajian bari nyamigir. Wa bi isnadihi sareng dina isnad eta hadis dhafun aya kalmahan. Wihandai wa an Muawiyah sareng hadis ti Muawiyah radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Qala Muawiyah parantos nyarios
Qala parantos sasauran saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu ari soca teh wika usahi eta talina dubur. Faidza namat maka dimana kulem al-ainani dua soca istatlaqo jadi udar. Al-wika'u talina rawahu tos ngariwayatkeun kana hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Tabarani sareng Imam Tabarani. Wazada sareng Imam At-Tabarani tos nambihan waman nama falyatawaddo. Waman jeung sajal manama nu manehna kulem falyatawaddo maka manehna kudu wudu. Wa hadhihi ziyadatu sareng ari ieu tambahan hadis fi hadzal hadisi dina ieu hadis inda Abi Dawud numutkeun Imam Abi Dawud min hadisi Aliin sumberna hadis ti Ali duna qaulihi tanpa aya kasauran Nabi istatlaqal wika kalimat istatlaqal wika wa fi kilal isnadaini sareng dina masing-masing dua isnad hadis dhafun aya kalemahan. Wali Abi Dawud sareng numutkeun Imam Abu Dawud wali Abi Dawud aidan sareng numutkeun Imam Abi Dawud oge an Ibni Abbasin hadis ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an kalayan hadis anu marfu innamal wudu'u ngan wungkul ari wudu atanapi sabenerna ari wudu alaman keur jalma nama nu manehna kulem muttajian bari nyangigir. Wa bi isnadihi sareng dina sanad eta hadis dhafun aya kalemahan. Sareng ari ieu tambihan hadis wa hadhihi ziyadatu sareng ari tambihan ieu hadis fi hadal hadis dina hadis ieu inda Abi Dawud numutkeun Abi Dawud min hadis Ali bin sumberna hadis Ali duna qaulihi tanpa aya kasauran Nabi istatlaqal wika'u kalimat istatlaqal wika wa fi kila isnadaini sareng dina masing-masing dua sanad dhafun aya kalemahan. Wali Abi Dawud aidon sareng numutkeun Imam Abu Dawud oge an Ibni Abbasin hadis tentang Ibnu an Ibni Abbasin sareng hadis Ibnu Abbas marfu'an hadis anu marfu. Innamal wudu'a sabenerna ari wudu alaman kangge jalmi nama anu muttaji'an bari nyingir wa fi isnadihi sareng dina sanad ieu dhafun aidan aya kalemahan oge. Para wargi sadaya insyaallah berkaitan sinarang hadis anu ieu urang damel 3 masalah.
kahiji tentang kulem naha ngabatalkeun kana wudu atanapi teu. Nu kadua simkuring hayang ngadugikeun tentang kalimat taswib dina adan as-salatu khairum minan naum, salat teh langkung sae daripada kulem. Urang kait-kaitkeun we nya. Terus mukatiluna terkait adab-adab kulem dina Islam. Ieu tambahanana. Satos ditarjamahkeun tos kapena ku urang sadaya kadongifan hadis anu tilu tadi. Soca teh talina imbit dubur, upami socana beureum kulem maka si talina teh udar, otomatis upami tos udar nya maka moal bisa nahan ngendalikeun angin nu kaluar tina patuangan. Terus para wargi sadaya aya deui tambihan hadis riwayat Imam Abu Dawud namung teu aya kalimat istatlaqal wika. Sami eta ge hadisna dhaif. Hadis nu katilu masih di Abi Dawud, hadisna marfu. Yandai wali Abi Dawud aydan an Ibni Abbasin marfu'an. Aya deui cenah hadis ti saha? Riwayat Imam Abu Dawud ti Ibnu Abbas hadisna marfu. Tos didugikeun nya naon marfu teh? Hadis anu nyarioskeunana teh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu nyarioskeunana kana eta hadis teh Nabi atawa sanadna nyambung ka Nabi disebut hadis marfu. Teh dina ilmu hadis aya pembahasan ilmu hadis dina segi saha nu ngucapkeunana. Upami ieu teh nu ngucapkeunana teh Allah, disebutna hadisna hadis qudsi nya. Hadis qudsi. Ari qudsi teh kengingnyana tina sifat Allah. Sifat Allah teh kudus. Naon kudus teh maha suci. Tina kudus teh janten qudsi nya. Dengan dina ieu Bu, dina para bapak sadayana dina awasan saat salat witir naon nu diawas teh? Saat salat witir Subhanal malikil qudus, Subhanal malikil qudus, Subhanal malikil qudus, Rabbul malaikati waruh. Aya Subhanal malikil qudus. Subhana teh maha suci, saha nu maha suci teh? Al Malik, Allah nu janten Raja. Al Qudus, Allah nu maha bersih maha suci. Diawali ku subhana terus aya deui Al Qudus. Upami aya hiji dawuhan Allah atanapi salah sawias dawuhan Allah teu tercatat dina Al-Qur'an, itunya ieu dinamian hadis qudsi. Terus upami hadisna nyambung ka Nabi, Nabi nu ngadawuhkeunana disebut marfu. Naon sababna disebut hadis marfu?
pedah ditinggal darajat nabi. Nabi teh ngagaduhan darajat anu luhur nya. Darajat anu luhur. Maka hadisna hadis marfu. Kaya hadisna seseret sahabat disebut mauquf. Berarti mah sahabat anu naonna? Anu jaden sumberna kitu nya. Upami nu janten sumberna tanapi nu nyarioskeunana teh tabiin disebut maqtu kitu nya. Tadi dia disebut hadis marfu. Innamal wudu ala man nama muttajian. Wudu teh keur jalma nu kulemna ngagoler nyangigir. Tapi hadisna dhaif. Nah, salajengna kumaha kesimpulanana? Aya sabaraha kesimpulan di antawisna kahiji tina hadis nu nembe teh para wargi sadaya naqdul wudu minarrih al kharijah minaz zuburi bi sautin au bidunihi. Upami ngaos hadis nu tadi berarti kesimpulan nu kahiji wudu urang sadayana janten batal upami aya angin anu kaluar tina dubur rek soraan atanapi henteu soraan nya jema tos disepakati gitu. Otomatis lamun nuju salat oge sanajan eueuh soraan urang teh moal bisa beda eueuh nu apaleun tanya moal bisa kitu teh pasti jujur tiba-tiba keluar angin ngahep-hepe urang teh daun nu apaleun ieu teruskeun salatna sim kuring yakin moal daek kitu nya dengan saur Ustaz Aceng mah ieu teh tanda nu salat mah jujur gitu. Nu salat mah jujur. Dan kadang di luar salat jami teh tinggalin jujurna geus puguh salah ditunjuk ku batur oge dedeger teh teu rumasa. Sim kuring sok ningal ari main bola ningan geus puguh si ieu pamain teh nemprang batur gitu ya. Terus dipiriwitan ku wasit dibere kartu kuning. Eta dedeger ka wasitnya protes gitu. Boga rasa teu rumasa. Coba lamun kajujuran dina salat dilarapkeun di luar salatnya. Jigana teu kudu aya wasit. Eta para wargi sadayana. Teras nu kaduana al haditsu yadullu ala annan nauma laisa yunakidu binafsi. Nu kadua mah kulem teh secara kulemna lain perkara nu ngabatalkeun kana wudu. Sekali deui kulem mah sanes nu ngabatalkeun kana wudu. Naon atuh nu ngabatalkeun kana wuduna? Wa inna ma huwa madinatun naqdi. Nalika kulem teh aya dugaan nya, aya dugaan kaluar angin. Jadi nu ngabatalkeunana mah hitutna lain kulemna gitu. Itunya. Kumaha tuh fala yankudu fala yunkidu illa naum al mustagrik. Ku kulem teh teu ngabatalkeun kana wudu kecuali kulemna anu mustagrik. Mustagrik teh anu terlelap tanya anu tibra alladhi huwa madinatul hadas teh anu jadi ayana dugaan kuat keluar hadas gitu. Wa amal khafifu fala yunkidu ari tidur anu ringan mah gitunya sakadar nunutan komo nunutanana bari nyarane lain bari ngagoler ngagoler mah lain nunutan ari tidur nanu ringan mah gitunya berarti eta teu ngabatalkeun kana
wudu. Maka seperti itu kesimpulan anu kadua. Jadi ditinggal heula kulemna nya sakali deui. Ieu teh kulemna terelap, tibra, lami, atanapi henteu da kitu nya. Upami tibra, terelap, hantenan lami, bari ngagoler kitu. Berarti tambah aya dugaan kuatnya. Dugaan kuat aya angin anu kaluar. Ari kitu mah kulemna anu ringan komo henteu bari ngagoler mah kitu nya. Ieu teu ngabatalkeun kana salajengna mislun naumi ieu teh seperti kulem kulluma azalal aqla min jununin au igmain au sukrin au ghairihi. Kaasup hukumna seperti kulem cenah upami jami kumaha pingsan naon deui sakalor nya mabok kitu tah hukumna seperti hukum kulem fakulluhum min nawaqidil wudu sadayana bisa ngabatalkeun kana wudu bijami jawalin isas bil kulli upami ku hal seperti kitu teh nepikeun ka bisa ngaleungitkeun kana naon kana perasaan maksana kana kasadaran. Jadi ku hal eta teh kesadaran urang leungit sadayana gitu nya teu bisa ngendalikeun kaayaan diri urang berarti itu ngabatalkeun kana wudu kitu nya. Eta para wargi sadayana kesimpulan tina hadis anu tadi. Pembahasan nu kadua urang kait-kaitkeun ya. Kumargi aya bab kulem di dieu nya. Urang sok ngadangu dina adzan subuh atau napi adzan awal sok aya kalimat as-shalatu khairum minan naum. Naon hartosna teh? Salat teh langkung sae daripada kulem. Salat teh langkung saya daripada kulem. Saur para ibu teh kulem ge da sae atunya da kabutuhan urang bisa dibalikeun teh teh an-naumu khairum minas shalah. Kulem teh leuwih hade daripada bisa wae asal penginten ditinggal kulemna kumaha jeung jam sabaraha gitu. Upami ditaros ya ari ama nupang abdona nu kumaha ama nupang abdona teh nu sesuai tempat jeung kaayaan oge waktu lamun waktu kulem dipake salat berarti teu abdol atanapi sawihna waktu salat dipake kulem. Para wargi sadayana dina sabagian seratannya aya walerannya lima da as-salatu khairum minan naum kunaon cenah salat teh beut langkung sae daripada kulem. Ayeuna desa ngawalat ya teh jarang kapikir ku jalmi nya. Alasanana teh kahiji li annan nauma istijabatu linida'in nafsi li annan nauma istijabatu linida'in nafsi. Ari kulem mah ieu teh keur nyumponan kahayang nafsu urang. Kulem mah nya wassalatu istijabatu linidaillahi ta'ala. Ari salat mah ieu teh keur nyumponan panggero Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan panggero Allah nu kedah diutamikeun nya. Lamun Allah ngageroan supados urang salat berarti ieu teh aya kasayan di dinya. Lamun urang kulem mah
ngagugu kahayang diri urangnya, panggilan diri urang nyalira gitu. Ari salat mah ngagugu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua li'annan nauma mautun wassalatu hayatun. Naha salat langkung sae daripada kulem sabab jalmi anu kulem dianggap maut, justru nu salat dianggap hirup. Anu kulem mah dianggap maut. Laras teh nu kulem dianggap maut. Sok we doana bismika amutu wa ahya, dan nabi Allahumma bismika ahya wa amut. Kalayan nyebatna misalira abdi hirup, kalayan nyebatna misalira abdi maut. Teu kieu nya kalayan nyebat abdi nami salira abdi kulem maut. Gugah kulemna kumaha? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sadaya puji kagungan Allah saatos Allah teh ngamaotkeun ka abdi sadaya gugah kulem teh. Teu kieu saatos ngagugahkeun abdi sadaya, tapi saatos ngamaotkeun abdi sadaya. Gitu. Terus nu katilu li'annan nauma rahatun lil badani, kulemah keur ngaistirahatkeun awak urang, wassalatu rahatun lirruh, salat mah keur ngaistirahatkeun, nenangkeun, ngarilekskeun ruh urang, rohani urang nya. Kuku lemah jasad urang tenang itunya rileks, tapi kuku lemah ruh nu bakal tenangna rohani urang gitunya. Mata Rasul anjeunna sering nyarios ka Bilal nya, hai Bilal cenah sok paparinan katenangan kuring sarerea ku salat. Artina Rasul teh miwarang ka Bilal supados ngumandangkeun adzan tanda datangna waktu salat. Karaos ku Rasul der salat teh tenang, hate teh nyaman gitu. Sehingga dina hadis sanes mah Rasul ge nyebatkeun anu ku kami cenah paling dipika cinta tur dipika resep teh naon? Salat. Jadi setiap der ngalaksanakeun salat nyingrai masalah-masalah anu janten beban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngan urang mah panginten rada jauh tetenya. Justru keur salat teh beban teh karasa sadayana itu. Taeta. Jadi panginten upami dibandingkeunnya salat Rasul jeung salat urang, jika tanah ka langit sumur ka langit, ya sumur ka langit bedanya. Terus kunaon salat langkung sae daripada kulem, li annal mu'mina wal kafira yastarikani finnaum. Lebah kulemah rek nu mukmin rek nu kafir sarua butuh kana kulem. Rek nu mukmin rek anu kafir. Jalmi nu mukmin osok karulem, jalmi nu kafir osok sarare. Liaj wassalatu la yusolliha illal mu'min, sedangkan ari salat mah da aya nu ngalaksanakeun iwati jami nu mukmin wungkul.
Aya alasan-alasan naha aya kalimat as-salatu khairum minan naum. Eta para wargi sadayana nu salajengna bagian katilu simkuring hoyong ngadugikeun ka sadayana ieu mah etang-etang ngemutan deui tentang adab-adab dina kulem nya. Teh tos dihanca tos didugikeun di jamaah Sabtuan nya di Sukaraja. Tiap kaopat simkuring sok ngabahas kitab tentang adab jalma muslim sadinten sawengi, adab-adab jalma muslim sadinten sawengi. Nu kahiji terkait sinareng adab kulem teh saurna sataacan kulem teh kedah aya muhasabatun nafsi qoblan naum. Sataacan kulem teh kedah ngamuhasabah diri urang Bu para bapak sadayana. Ai ngamuhasabah teh naon? Mikiran, mariksa kitu nya. Kumaha jeung naon anu dipikiranana? Ayyuhasiba nafsahu khubailan naumi amma badaro minha min a'mali halali naharihi. Jadi eta we emutan siang tadi kitunya nu geus ku urang dilakukeun teh naon fa in wajada khairan tos diemut-emut ditaliti oh ningan siang tadi teh seueur kasayan anu dipidamel kedah kumaha fahamidallaha gancang ngucapkeun alhamdulillah alhamdulillah ningan poe tadi teu urang tos ngalakukeun amal soleh gitu. Wa in wajada ghaira zalika kumaha lamun ternyata tos dipariksa teh nu kapenat beut kaonan poe tadi teh asa loba salahna ieu teh hirup teh kitu nya. Kedah kumaha istighfara wa anaba wa badara ila taubah. Gancang istighfar, gancang tobat, gancang nyieun tekad poe isuk mah moal dilakukeun deui eta dosa teh kedah kitu nya. Jigana upami tiap bade kulem kitu moal aya dosa nu nyesa nya moal unggal wengi di istighfaran we hantem gitu. Dosa-dosa ti beurang teh coba lamun seueur dihihilapkeun nya anu bulan kamari can ka istighfaran katambahan di bulan ayeuna datang deui bulan nu anyar nambahan deui dosa teh teh nu dihariwangkeun teh nya terjadi naon Bu akumulasi dosa-dosa teh numpuk. Nu kadua an-naumu mubakiran saurna dina kulem teh usahakeun tanginas ulah larut malam. Pedah aya hadis nyebatkeun kieu Bu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalil lail wa yaqumu akhirahu fayusalli. Nabi teh sok kulem dina awal wengi hartosna teu larut nya sanes dina waktu larut malam. Anjeunna sok gugah dina akhir wengi kanggo ngalaksanakeun salat gitu. Pan ari kulem mah pangabutuh jasmani urang nya. Baroraah jatah kulem kasita sadayana sabagiana we kadahna kulem standar kesehatan teh sabaraha jam sawengi 8 jam 7 jam. Ayeuna kedahna 8 jam teh pek teh ngan kulem ngan 4 jam satengahna kasita simkuring yakin nu kieu waktos janari bakal hese gugahna kitu nya. Bahkan sanes janari unggul jigana mah subuhna oge tibra gitu. Tah jadi alasanana supados cenghar dina waktos janari gugah pikeun ngalaksanakeun ibadah salatnya salat tahajud. Nu katiluna istihbabul wudu qablan naum
ieu mah sering dihaturkeun ku para mubalik, dianjurkeun wudu sateuacan kulem. Ningadina hadis mah ieu teh parentah nya kieu ya, ida ataita majja'aka fatawaddo. Mun anjeun cenah rek kulem saur Rasul teh fatawaddo, ngangge amr kata kerja perintah tawaddo wajan tafa'ala ya tafa'alu tawaddo aya tawaddo. Pek anjeun wudu akalis sholat seperti wudu anjeun rek sholat. Summa toji ala sikikal aiman teras ngagoler nyangigir kabelah katuhu nya. Pamiku urang ditelek-telek ditilik-tiliknya sateuacan kulem teh seur pisannya nu kedah dibeberes teh gitu. Maksud dibeberes teh sesuai petunjuk Nabi kanyangigir-nyangigirnya ku Nabi diparentahkeun. Nah ieu nyagigir teh kudu nepi ka hudangna subuh nyangigir terus gitu. Kedah. Madak di dia aya kalimat kieu wala basa ayyatahawwala ila sikihi al-aisar fi ma ba'du. Saatos mah di awal urang teh nyangigir kabelah katuhu teu sawios nya robih gitu ku sabab cangkeul atanapi ku sabab misalna urang teh usik nya nguliat gitu nuju kulem teh. Teras nu kaopat istihbabun nafdil firos dianjurkeun sateuacan kulem teh nya bahasana teh kekepruh mun di urang mah. Jadi si tempat kulem teh naha ku kaen naha ku sapu nyere nya. Ada ieu teh sunnah ieu teh. Nabi nu marentahkeunana. Idza awa ahadukum ila firasihi falyanfud firasahu bidakhilati izarihi. Mun aranjeun rek kulem sok cenah keprukan tempat kulem teh ku tungtung sinjang. Karena tiasa ku sapu nyere tanapi nu sanes. Naon alasanana fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi. So Rasul teh eta jalma teu apa cenah naon anu ditinggalkeun dina luhur tempat kulem. Para ibu ngangge tudung di panitihan nya di jarum pentulan gogoleran di mana ya tempat kulem teu karasa jarumna murag panitina murag dina kaayaan muka. Lamun urang teu kekepruk heula janji goleda gorek kulem teh nya kan ngabahayakeun. Tah Islam mah duikeun ka kitu nya. Supados jalmi muslim teh nyaman gitu dina kulemna. Nu kalima karahiyatun naum alal batni. Dimakruhkeun kulem nangkuban. Kulem nangkuban dimakruhkeun. Aya hadis menyebutkan kieu marrabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana muttajiun ala batni. Saur Abizar simkuring teh cenah nuju ngagoler nangkuban gitu. Ku Rasul dikumaha ditoel nya. Saur Rasul teh ya Junaidab innama hadihi dojatu ahli narta cenah sare seperti kieu teh seperti nangkubanana ahli neraka. Ahli neraka kitu nangkuban dina narakana. Teras aya deui adab sateuacan kulem tanapi nuju kulem teh iglaqul abwab wa itfaun nar wal masabih qablan naum. Anu kabayang kusim kuring ya Islam nepi ka detail kitu nya.
mun rek kulam teh cenah tah panto tutupan seuneu pareuman ari kapengker pamangin ku cempornya gitu. Pareuman heula cenah tah gitu. Termasuk lampu eta teh dumasar hadis para wargi sadayana nya. Kamari nampi berita can bunu kahuruan di Banjarwangi. Moal nu ngantunkeunana 2 jalmi kaduruk gitu. Ya mending aranong kenehnya baruja. Kajantanana iraha teh janari keur mojeunna tibra walau alam tina naon ngawitanana kitu nya. Nepi ka kapanggang, nepi ka marawatna duanana maotna ge maot di tempat teu katangen. Jadi nah dina Islam aya parentah pareuman perkara-perkara nu bisa nimbulkeun seuneu nya boh tina saluran listrik atawa nepi sajabina sing tarapti tah kanggo ngajaga eta supaya ngaminimalisir musibah nu terjadi. Terus nu salajengna qiraatu ayatil kursi wa khatimati suratil baqarah. Tong hilap sata acan kulam teh ngaos ayat kursi sinarang panungtung surat al-baqarah. Tina naon teh Bu? Amanar rasulu teh dinya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Terus pada apal pengintanya namanya. Tah pamiku urang di tengetan seueur bacaeunana oge ningannya sata acan kulam teh katami nu salajengna aya ungkapan kieu qiraatu ba'dil adiyah wal azkar sata acan kulam teh tong hilap aos doa-doa zikir ayat kursi 2 ayat terakhir surat al-baqarah. Terus naon deui Bu? Al-kafirun nya nu diawas teh. Trikul eta osok dugi ka tamat tara. Bararaah tamat dugi ka sadayana nya kadang can anggeus-anggeus acan ayat kursi teh mimiti teh. Geus ka mana boa. Bahkan dina sapali hadis mah para wargi sadaya aya 2 nu kieu Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduka. Kata Nabi bismika Allahumma amutu wa ahya. Terus yustahabbu lin naimi ida fazi'a min naumihi au qalaqa au araqa ayat wa bihada doa. Ieu mah upami jalmi anu kulem teh ngaraoskeun gelisah nya, gelisah sok aya jalmi nya teu tiasa kulem ku sabab gelisah. Aya masalah nu kaalaman nepikeun ka kulem ge teu tibra sakerjep gelisah. Pandina bahasa Sunda ya istilah naon? Sare teu tibra dahar teu mirasa. Ieu teh gambaran jami nu seueur masalahnya. Nepikeun ka kulem ge teu tibra. Aya jampena dina Islam aya. Gitu. Aoskeun a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayyahduruni. Aya duana teh. Pilih sata acan kolam teh naon Bu? Sor barudak mah gegana gelisah galau merana
Wihande doana a'udzu bikalimatillahi tammati abdi nyalindung ku kalimat-kalimat Allah nu sampurna min ghadabihi tina bebendu Allah wa syarri ibadihi nyalindung tina kaawonan hamba-hamba Allah. Itunya kadang gelisah teh ku sabab kagorengan anu sejen gitunya. Wa min hamazati syaitan oge nyuhunkeun lindungan tina bisikan-bisikan setan wa ayyahduruni sareng nyalindung tina hadirna setan ka abdi. Gitu para wargi sadayana. Nu terakhir adab kaitan sareng kulam teh ayyaqula idastaiqadha min naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ima doa anu kurang sadaya sok rutin nya diawaskeun. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah alladzi ahyana anjeunna nu parantos ngahirupkeun abdi sadaya ba'da ma amatana saatos anjeunna ngawafatkeun ngamautkeun ka abdi sadaya wa ilaihin nusur sareng ka anjeunna pangbalikan ka Allah pangbalikan. Bahkan dina hadis nu sanes mah ditambihan kunaon Bu gugah kolom teh ngos naon saatos alhamdulillahilladzi ahyana teh surat Ali Imran tina inna fi khalqis samawati wal ardi ayat 108 hiji 80 nya. Terus dugi ka akhir ayat 200 ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tak itu para wargi sadayana urayan pembahasan tina hadis bagian pembatal wudu jantan kesimpulanana nu ngabatalkeun kana wudu teh sanes kulemna tapi hitutna kitu nya ngan kulem anu terlap ieu anu kuat dugaan kaluar hitut kumaha tadi dina bade buku aya ucapan dina dan salatu khairun minan naum ka hukumna kumaha bahkan setiap adanya kada diikuti gitu pengenana ya pemenak abdi as-salatu khairun minan naum itu diaosna dina adan awal adan janari sok sanaos aya nu memahami dina adan subuh oge gitu nya. Nah eta mah bagian fikihnya kadang sok aya silang pendapat. Terus nu kadua ngawalarna kumaha? Ngawalarna asamikeun we. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Maki di Arab mah di Madinah di mana yang lagi di Arab ini ieu mah di Arab aya mah subuh teh eta mah wilayah fikihnya anu tangtos bakal aya perbedaan anu kusim kuning moal tiasa diperjelas ayeuna bakal panjang pembahasanana. Jadi walaranana eta we samikeun as-salatu khairum minan naum. Cekap sakitu alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.